Abah nyata si kabayan geus jajaramokan neangan si kabayan anu harita teh sare Ibra ngajokrak di tengah imah lantaran tadi putih geus lalajo aya ngores di tatangah sebelahna. Kabayan kamana si boro kokok teh nya digorowan anu ngajawab wae eta si kurang ajar teh. Oh itu bening malah kene. Bayan, udah bisa. Bayan mau wae gawe teh lantaran gandeng si kabayan udah. Balik di bisi. Naon kene. Tuh si Abu hayang pais laut antara abah kawangan urang musuh. Cokot jajan di bibir. Si Abah ngalewas ti heula. Si kabayan cengkat bari tepoho mawa wajib wasiki sesata di keting. Jadi si kabayan mungkin nyokat jujur. Kentelik si kabayan nuturkeun si Abah kawahangan. Barang nepi kawahangan kasampak si Abah gara delelu we nungguan teu jeung tayo nama bisa aya lauk anu nyangkut teu kaangkat. Bah, geus meunang can lauk teh. Aing mah kabayan can meunang hiji-hiji acan. Lieur aing geus ieu teh ke si Abu ngambek gerak. Udah lumayan kira laukna terus kere. Maneh mah aya wae kabayan. Di mana aya lauk terus kere? Dalila si Abah membuat hati jernak. Jadi kailir, jadi kagirang. Ayana untuk menimbung cicing gak istrikaan. Kabayan Abah ketipu. Sugan teh aya lauk anu nyangut teh useup Abah dikait. Cing pemberekeun ka itu. Keantap diri satu bae. Keantap para si kabayan disuruhkeun kawahangan. Kejebur leup si kabayan teuleum bari ngopepang leungeuna benerkeun useup. Si kabayan muncul deui bari goyang-goyang. Kabayan, aing mah eta ngadaang naon? Pas uing tadi diteuleum kana jero cai. Uing tadi ningali aya nu hajat, dahareuna pobolata, arena deui, jeung nanggap dangdut deui. Artisna ge garulis deui. Deu, uing ge ngawajib caciti keur Abah ieu abis pisan-pisan Abah. Lantak para si Abah kejebur tarang si Abah tiga leduk kanu batu mencenung sedek peuleuk bibirna jeding si Abah muncul deui. Eta kunaon tarang mencenung sedek peuleuk bibir jeding. Kebayang Abah kamusibahan. Abah tadi dijero cai keut jeung begal. Tarang Abah ditoyo, bibir Abah ditayo. Ayo kebayang orang balik, si Abah ngaleos di heula balik. Pancan meunang lauk lagi Si Abah tengah denge omongan si kabayan. Eta mah paling oge galeduk tarangna kana batu. Nya jero cai aya begal. Aya wae si Abah mah boga akal. Si kabayan nuturkeun si Abah balik. Di tengah-tengah perjalanan si kabayan mepanggil dua orang. Anu hiji ngaranna Mangkuta, anu hiji ngaranna Muhammad. Tamat matakna ye barudak panitia. Amun jadi jelema kudu
sakitu dongeng di Sim Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.